jalma anu kalebetkeun bawana nafsu mutmainnah mah banget kalintang pisan berehan nana din papada manusia berehan. Lamun jalma anu berehan bakal katingali gerak jeung geurikna dina lahiriahna, bakal katingali kaciri nyaeta dina raraina. Beda jalma anu berehan di jalma anu berehan sok bakal katingal. Terus berehan di berehan katingal dina raraina. Bujang-bujang dina raraina sebagian dina raraina kiciupna ge beda anu berehan jeung berehan. Anu berehan jeung memperiet beda teu. Entung dina asosana dina bibirna we dina bibirna. Maka beda anu jalma anu berehan jeung memperiet mah. Bujang-bujang dina bibirna ngajalilakna ge bakal katingal jalma anu berehan jeung jalma anu teu bereh. Hartina anu ngabalirna ge ngajalilakna beda beda. Semua korengkakna berengkakna jalma anu berehan jeung jalma anu berehan. Lain ngumpulnya rantai kitu tah